doa teh salat subuh teh kos nu aya nu nitah bae tah paling ge kos kitu engke diberekna ta ku Gusti Allah teh. Nah iyalah jadi bejakeun ku anjeun Muhammad. Kula mangan sakadar nitah doang gitu ka anjeun iman ka Gusti Allah, iman ka kaula bahwa kula utusan Allah. Tanda kula utusan Allah adalah diberi Al-Qur'anul Karim. Adapun soal siksa tidak ku Allah supaya anjeun ariman ka Gusti Allah. Adapun haju dipenta kula siksa-siksa ku anjeun ma tastajilun ma indi ma tastajilun. Andai kata kaula ieu diberi kewenangan siksa laku dial amru niscaya ku kaula disiksa kan kula teu boga cak Gusti Allah urusan Gusti Allah. Gusti Allah maha uninya ka jelema anu zalim nyangakeun palingnya nyanggakeun sanajan kuari ge Gusti nilai umat manusia teh jakarari jasa tapi pan ieu teh gerak Gusti ngan gerak Gusti teh pan Gusti mah ngahayukeun adapun ikhtiar nama panti umat hasil ikhtiar manusia jelema kos kararieu abdi ngadoa Gusti ieu mah mudah-mudahan dibere pituduh jelema nu di kalerna nu di kidulna di kulonna di mana saantarona nyanggakeun ka Gusti sadaya-daya anu mantak lamun aya kiai haju embung dakwah padahal nyana teh dititah dakwah eueuh elak eueuh doraka kiai na tah lamun kiai teh daekeun nuduhkeun doraka mantak hayu bae ngomong kiai mah ngacaprak bae geus ketika diundang ngomong ketika diundang eueuh elak ieu mah eueuh maneh ayo ngomong hayu bae. Aya kiai di akhirat teh bagus jasa 30 tahun kiai berang penting ibadah baik ka Gusti Allah. 30 tahun sanggeusna nyana terus tatadina ngawuruk kemudian dakwah sakabelah di A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, ada istri saya selingkuh. Suami tidak tahu nyampe hubungan badan. Apa suaminya ikut dosa? Atau tidak, apa istrinya harus minta maaf apa yang telah diperbuat oleh istrinya? Saya menukiki ditanya. Soal dosa mantu kababawa salakina mah sebab dama pribadi urusan pribadi deui. Kecuali lamun ku salakina diantep atau dititah. Oh malam minggu kali itu lumayan 1.000-2.000 neraka itu salaki kata soal minta maaf atau kudu kasalakina lamun bakal fitnah tapi lamun bakal fitnah teu kudu saya hem ku sorangan kebejang ceng-celengan di akhirat itu bae mah. Adapun salakina haju nyaho kumaha tindakan salaki terserah. Dek diteruskeun bae rumah tangga mangga, dek gesan bae eueuh masalah. Tergantung kumaha bae. Kitu kemudian ieu mah Fatihah deui sing hajrah. Ieu manon ye Bahagia rek nanya aya di kampung onom seorang ustad anu ngaharamkeun zakat fitrah ka pamarentah. Tolong pangjelaskeun sia kakarak ngaji meureun. Unggal dek puasa ngajelaskeun. Atawa ngajina sia mengaos bae. Zakat fitrah eta wajib hukum nasarwa jeung salat jeung zakat nu lain ge wajib. Zakat eta aya masrobna 8 innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin.
amilin mualafah terus dalapan pemerintahan di jerona baca Quran kuari ke pemerintah lain pemerintah amil zakat pemerintah bentuk amil zakat jadi nggak zakat ke pemerintah teu haram kadangnya kucilisia kadangnya nasi kudengkul baik ngajina tuh bentang ngajina ulah sokos Kiai Golkar teureum bae dina Qur'ana ngazakat ka pamarentah danyakeun ku ceuli haram atuh aya teh kuari badan amil zakat dibentuk ku pemerintah lain ngazakat ka pemerintah mun ngazakat ka pemerintah teu saharam kadang ku ceuli sia tarolol sia mah ngazakat ke pemerintah di Quran di hadis haram ngazakat ke pemerintah siata ayo ge lain ke pemerintah badan amil zakat meunang ngabentuk pemerintah ulah salah ngomong ke pemerintah mah teu sah badan amil zakatna memenuhi syarat ente di urang ente naon sababna nu disebut amil mendata aya sabaraha nu kawajiban ngazakat didata ku amil zakat sabaraha fakir miskin nu bakal dikembalikeun ieu zakat ka masrofna gawe ngaranna lain ngecedog di kantor digawe amil teh wong kang migawe badan amil wong kang migawe in zakat kadengen teh kucilis bongan sia nanya wong kang migawe amil teh lain wong kang nikahaken aduh supaya jelas ya pan urang ngaji data ku badan amil zakat sabaraha nu wajib ngazakat di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Cikupa, Belaraja, Kumna sakabupaten geus aya pagawe data sabaraha fakir miskin termasuk randangora nu kolot tapi nu aya caian keneh eta pagawean baz teh beres set cokotan mawa karung badan amil zakat dibagi rantingna ka kecamatan ka desa nyana nu kudu datang ka unggal imah utusan pamarentah mawa karung data sabaraha paksa nu teu daek ngazakat teh paksa wajib ya nu mampu eta ngaranna tugas amil beres bawa ka kabupaten atawa ka kecamatan didinya bagikeun deui ku amil panggul deui ku nyana sabaraha nu kudu dibere zakat tak sah ngazakat ka badan amil zakat nu model kos kitu menurut aturan agama Islam nu kitabna Al-Qur'anul kadengen teu ku jelisnya zakat ngaranna badan amil zakat ngejentul di kantor bae tuh dikira hagawena aja dek dibawa ke kabupaten kok tuh pernah ngadenge fakir miskin kebagian ikir carita Al-Quran keur carita bongan sia nanya ka aing mun teu dijawab aing doraka cenah eta kudu di ka masjid-masjid kan salah musola salah BHS
bakir carita lo bakir fakir miskin nu kudu disalurkeun zakat eta ka masotna sesuai jeung aturan Al-Qur'anul eta secara global kos kitu ieu lain zakat ka pamarentah eueuh di Qur'an eueuh di hadis eueuh di kitab ulama aya gebas dibentuk ku pamarentah tapi sesuaikeun jeung aturan-aturanana gawe ngarikrutna jeung ngabagikeunana sesuai jeung aturan tah kula mangan ngabejakeun doang besi hayang nyaho aslina kos kitu adapun teu sesuai jeung aslina tanyakeun ka ditu ieu mah nyaritakeun aslina pembentukan baz kos kitu menurut aturan mazhab Syafi'i jeung berbagai-bagai mazhab kos kitu tah tinggal kula deuk nanya akur henteu di urang isya beranian sia nyebut henteu tangkep sia tinggal lain kudu ditangkep benahi atupan ieu nagara urang pamarentahna mayoritas Islam masyarakatna mayoritas Islam mun ditanya kabeh ge sieun ka neraka hayang ka sorga bupatihna gubernurna camat ka hansip Tommy sieun ka neraka atuh lain kudu ekstrim lain kudu haju pamarentah degeng perbaiki benahi jakabeh ge ieu teh beragama Islam yu urang benahi negara urang minimal sakabupaten Tangerang saprovinsi Banten supaya rapih lain aju kudu kiai nu bener teu beres teh kiai tidak sesuai dengan aturan pemerintah nak nu kudu dirapihan jasarwa urang pada hayang ridho Allah subhanahu mantap naon bahas atuh di DPR bahas atuh di MU bahas atuh sia seuri di depan atuh bahas sok sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim buka kitab pas kitu benahi jakabeh ge mun ditanya camat sieun ka neraka polisi sarua abri kitu kene eksekutif atau sarua pelaksana daripada sodoran itu legislatif atau sarua bae sarieun ka neraka hayang ka sorga geus atuh benahi sesuaikeun jeung aturanana ulah acak-acakan saukur sakitu aceuna moal ngadenge mangga leg-leg engke di ditu di akhirat so kadi sakitu hungkul tah abeh nyaho ditanya naon gitu bongan sia nanya tah pas kitu tah pertanyaan sia pasti sia ieu greget ka kiai nu ngaharamkeun nu bener sia nu goblok ge abeh jawab itu malah mengingat di kampung saya banyak saudara-saudara kita umat Islam yang ikut merayakan tahun baru Masehi dengan membakar petasan, kembang api dan juga kegiatan-kegiatan maksiat lainnya. Bahkan di antara mereka ada ustadz dan ustadz Golkar, orang-orang yang sudah punya pangkat haji Golkar. Untuk itu tolong dijelaskan sekali lagi hukum merayakan tahun baru yang seperti itu. Atuh temen teu kudu hese-hese ieu dititah apa henteu ku agama enggeus sakitu. Lamun dititah mana ayatna mana hadisna, lamun henteu atuh kasia-sia doraka eta mah. Ye nu nyieun ge milu masalah ye. Aduh, iyalah jang ningali kumaha
mana mempertahankan akidah, mempertahankan kesucian agama. Ternyata atuh kos kadari Adam memahami makna Al-Quran itu hukumnya fardu ain apa fardu kifayah. Memahami makna Al-Quran mah itu butuh itu fardu maca nak nu dipardukeun ge. Fardu ain Fatihah, fardu ain mah anu tiba ka tiap-tiap hulu mun teu bisa doraka. Eta Fatihah lantaran jang salat unggal poe sapoe sapeting minimal 5 kali ya nu farduna tambah nu sunah. Adapun memahami makna Al-Qur'an tergantung kebutuhan. Lamun urang butuh jang pembahasan misalnya zakat atuh wajib jang umum fardu kifayah atuh lamun teu mah membahas soal salat wajib, membahas soal puasa dan lain sebagainya wajib lamun diperlukeun. Mun teu diperlukeun atuh henteu ngan maca na nu wajib ain bagi jelema anu geus akil balik sakitu. Bagi jelema anu makna maha makna Al-Qur'an kemenang ku otakna sorangan kudu make hadis. Makna ayat ieu dijelaskeun ku hadis Kangjeng Nabi kumaha. Hadis Kangjeng Nabi na hese dijelaskeun ku ucapan ulama. Ucapan ulama hese lantaran mujtahid na iyalah dibahas ku para kiai-kiai nu mampu nu menguasai kana istilah-istilah. Sebab aya istilah fikih disebutna mustalahat hadis, mustalahat Quran, mustalahat fikih disebutna usul-usul fikih. Tah kos kitu jadi hese berceritakeun nyaritakeun makna Al-Qur'an lantaran lain kudu dihartikeun ku otak urang. Kalam Allah boro-boro ngahartikeun karak macana ge haju ngape asal ngadengeun nu maca Quran behees atawa urang maca haju hees bae. Ca Quran teh bu aing dianggap obat tidur ku sia hees Quran berat Quran. Entak jelema nu dibere dibukakeun hatena daek maca Quran eta geus pisorgaeun jasa atawa daek ngadengikeun Al-Qur'an, daek ngahartikeun ngadengikeun geus pohara tah menang taufik ti Gusti Allah ngadengikeunana doa ge geus pohara komo bari maca. Panjang cerita Al-Qur'an. Komo ayeuna mamrajalela sihir teh kamari ieu marada eueuh sihir teh susulumputan tapi kuari mah ambalaya ilmu sihir dibuka lain ilmu sihir baik kuari mah ditembrak-tembrak ilmu politik ditembrakeun, ilmu ekonomi ditembrakeun, ilmu sihir ditembrakeun. Boro-boro eta ilmu tarekat benu kudu disumput-sumput kuari mah diberitakeun di televisi di berbagai media. Jadi kuari eueuh nu disumput-sumput eueuh anu dirahasiakeun ngan kabeh ge eueuh nu asli mah atuh aya lebahna iraha nurunkeun tarekat kasaha lain di suratan ilmu tarekat mah lantaran ilmu tarekat mah ilmu kawalian
boro-boro dek jarara di wali tita eureun ngeridit gitu bisa orang guru torekat na ngeridit jadi engke mah aya wali tukang ngeridit aya wali eta terus sekarang itu jadi kadenge na teh garila asan aya wali pedagang limbah aya wali menteri emang teu bisa menteri jadi wali modar moal cakaing moal be menteri nu arayeuna boro-boro jadi wali pae ge azana dikerebekkeun heula boro-boro menteri lurah ge ngerebek heula cak lurah cenah boro-boro lurah beureun kiai ge sarua kabeh sebab sa kiai na ge neuleuna sekupi pamere ti atut nu marejeuna ulah sok nyebut torekat isina ya nu norekat zikir bae aju kasurupan saya Abdul Qadir mana tukang lauk torekat kasurupan aya nu geus rapi tatarina masantren ditokohkeun malah ku masyarakat ku ari jadi mikung totorekatan mimilu jeung nu sok kasurupan eta mah kiai ustad kiai haji goblok bin tolol teu nyaho jalan ka sorga poekeun hate ieu cenah ieu mah sok diberean duit nah eta sekupi dewe eta mah potongan sing harade di akhir zaman masing ade ilmu zikir teh hararese dik dibikeun ka saha kudu diistikharohan aya tanda-tanda heula ngan aya dek zikir mah zikir bae ulah nyebutkeun torekat bisi disoekeun sungutna ngaberewek izin ngadengena tukang ahli torekat ngeridit ahli torekat ngasup-ngasupkeun jelema ka pabrik ahli torekat pedagang limbah ahli torekat bupati ahli torekat pejabat jararauh jasa eueuh ulah mantek di baheula diharamkeun ge ku kiai hati-hati jasa taya sing hade di Kabupaten Tangerang loba jasa anu nurun-nurunkeun torekat boh urang Jawa urang seberang kadang-kadang tatarina ngabeca eueuh ku ari jadi guru torekat innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah ngaji nu biasa bae ulah sok kikituan rukun wudu rukun salat de urang nu rapi etalah jalan ka sorga sanes urang ke geus lempeng ka sorga pungkal pengkol ulah ieu mah ki musannif di dieu rek nyaritakeun jiro mengarah kana luka-luka karena ngabuntang banting manusia karena pembunuhan lamun di kitab lain manu dijadikan bab nate jinayat di dieu mah jiroh eta keneh aya nu babul jinayat aya nu kitabul jiroh sarua keneh aya nu kitabul qatli kumaha daekna bae nu ngarannyieuna eta keneh nya kaya terek nyaritakeun pembunuhan bukan yang Nabi dijelaskeun la taqumus saah moal terjadi kiamat hingga engke bakal loba pembunuhan di akhir zaman lamun geus kasratul haraj loba pembunuhan tereh darareukeut kana kiamat moal terjadi pembunuhan lamun teu aya bibit-bibit pembunuhan bibit pembunuhan eta adalah kahayang
Zaid partaina Golkar Ki Umar partaina Petilu Ki Dada partaina nu anyar teh naon garang-garangna Nasdem nu hiji deui Anura nu hiji deui sing hitungan eta bae maca tasbih tilok partai mah arapal jasa masyaallah 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 Jamarin harapanana dibere duit. Tapi pan urang ge bangsa Indonesia dek ngarayakeun partai, dek ngarayakeun demokrasi hayang berubah. Sugan we beuki ka hareup, beuki loba korupsi. Ku hari can sakumaha sugan we barang geus di pilkada pilgub mah tambah deui korupsi. Sugan we barang geus pencalonan presiden mah beuki loba nu korupsi. Urang doakeun mudah-mudahan ala rese jol ieu datang ke pejabat nage ku ari gideug geus hese cenah kiai mah di Indonesia mah hese diomian berarti geus parah jas jenting atuh sia mah sia bae di ditu di tempat nu parah aing mah henteu biasa bae ulah suka bawa ilu parah nya namanya baik kajen teh jaya bagianana Allah nyieun dua tempat hiji neraka nomor hiji sakitu bae eta geus garari deui bagus asa cenah kiai parah asa ngaju betah di dinya kumaha deui atuh ceukna nyaho parah nyaho salah tapi terus bae kumaha deui bahasana geus satuna hiji ka ditu moal kebel ieu paling 1000 tahun dibeleum dipangga aya darah raek mah masyaallah ieu zaman beuki ka kieu beuki kieu urang ngaji supaya nyaho nu bener geus nyaho bener supaya bisa ngalaksanekeunna harapan urang dibere taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga orang aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kemah lantaran bibit-bibitna pembunuhan loba ya partai ya organisasi organisasi terepeh baheula mah nu dipasinikeun dengan zakadar usoli nu dipasinikeun dengan sakadar tahlil nu dipasinikeun dengan sakadar kunut nu dipasinikeun teh sakadar marhaba maulidan ku ari mah geus teu beres ka ru'yat dipasinikeun hilal dipasinikeun terapi di Indonesia teh mun urang nutur nu terapi sadaekna terus moal eureun-eureun timbul tina kahayang ieu hayang di luhur ieu hayang kapake ieu hayang boga porsi ieu hayang boga kedudukan sehingga naon bae dijieun masalah lain beuki saeutik masalah teh beuki ngemu beuki gede masyaallah deuk datang ka ira terus dihandapna urusan ieu urusan itu mandeg ceuk ulama dimohon ka para ustad para kiai sakedeung deui urang bakal aya pilkada Kabupaten Tangerang geus bae urang ulah loba omong sabodo bae geus bae keuna nyararana bae urang mamilu bae ngaminan geuna nyararan kiai jeung ustad ulah milu-milu sebab ieu bahayana ka agama rusak lah sakadar sekupi sulah dipikeun kahayang komonya teu dibere nya haju ancul-anculan rugi jasa dibere rugi teu dibere rugi geus bae teh mah keuna nu kararitu bae teh mah keuna sampah geus ulah ulama amanat ieu tuh nu bener lantaran ka ustad ka kiai ngaminan bae mun aya nu nanya kiai kumaha lamun ieu pilan tuh kumaha sia bae
kumaha geus kumaha maneh bae ya tuh kiai cenah sugan henteu ayo kumaha sararia bae kabeh kiai mah kadut kabeh pare koros kabeh kitu bae jawabna geus ulah hese-hese geus asal geus ulah pemilu geus ngaji salat ngaji salat ngaji salat sakitu bae ulah lah geus pokona urang bagian ngararajina bae ngadoa bae asal ngadoana sakali ngadoa 10 juta tolol deui bae dah kitu nya ieu mah dihareupeun urang terus bae moal eureun-eureun terus amankeun diri urang maksud ngamankeun diri ngamankeun agama lantaran atuh ieu mah anclub kabeh mah moal beres sejak di jero hate niatan gerak ka para ustad para kiai ulah sok milu raramean ti kuari mal beres ieu mah sebab Golkar main deui kuari asal Golkar gesudang deui kiai pareum daek modar bae kucing tapi nu daek modarna beneran yang mau pareum Golkar naik deui Golkar ya sirungan deui tiba heula ge nu mareuman pondok pesantren kiai Golkar kuari hararudang deui maningan sidak kep sinu kutunggal sakurang Karawang neuleukeun ka paculeun bae bagus dah hirup kos kitu teh mulai lurah datang Assalamualaikum kiai aya kumaha eta naon eta ya mah kopi susu eta jeruk teh naon kula mah silaturahmi moal lingsem urang tilu poe datang deui mau kopi susu deui aduh eta teh keur nalian da kos kitu teh nalian teh ngaranna yang tilu kali 4 kali mulai muka obrolanana je atuh pan butuh pamimpin urang coba kira-kira nu rada merenah bae atuh kakaler ka kidul kakaler ka kidul kakaler Golkar deui bae aing mah sebel jasa ka Golkar beneran lillahi ta'ala Allahu akbar guru-guru aing ngajur ku Golkar sakitu bae aing mah ulah hese-hese babaturan aing bea ku Golkar karuhun baheula amanatna kieu mun hayang sugih cicing di Golkar tapi agama ajur tanyakeun ge katurunan kula di Doyong Ki Ahmad amanat Ki Hairun amanat tanyakeun ge ka urang Doyong manusia besi hayang nuturkeun pemerintah tuturkeun di Golkar sugih sia tapi agama ajur amanat teh kadedengekeun bae karena ceulik mun hayang boga segala rupa tuturkeun Golkar ngan ajur agama kadang kutil sia kadenge sia balik ti dieu ke Golkar deui kiai cenah ulah sok gara ulah sok karengesan ka Golkar cenah jadi dieu ge loba tokoh Golkar balik sia ulah ngaji ka aing mah jeung nu baris nu teu partai bae ajeun saeutikan abe di sorgana teh dituturkeun ku Golkar ini kiai cenah tulungan aing gacak malaikat nah baturna ieu moal salah ieu isa ieu Golkar baturna ka jeung malaikat ge kiai ieu mah kudu ka neraka aing pan berat eta kos kitu endit sia kadit sayang we pokona mah beneran teu kudu ngaji ka dieu geus pokona mah beneran aing naon segala diupung plapeng ku Golkar pasantren beak tuh ku tangkorak sia kadenge ku ceuli sia asana Golkar anu balik sia aing mah moal ngajakan sia aing mah ngajakan ge mah aki-aki Haji Makmun we aing mah lebih suka rolot kieu lah urang duaan bae ngajina ngaji lah pokona mah geus cumal kebal deui nya mah teh ieu jadi aman ngaji jeung teu boga kahayang mah aman tiis jadi kuari geleget teh ka kiai nya kolot nya bisa ngaji aya santrian ajeng mimilu ka partai mimilu kiai otakna didengkul ajur kan bener bae kamari rada engket-engket deui aya santrian barang kamari pilgub berosa teuing ka atutna kuari tinggal 2 santrina bener kamari mah 15 kuari 2
Mau bejakeun goreng ngaranna ku kula moal. Dua deui. Dua ge nu hiji geus bubuntel bae. Pastilah nu tatangga namanya. Oh, tatangga aing. Nyaho we ka jeung kuku mah. Beak. Ulah terulang deui geus ya cara ricing bae geus lah pokona mah pilkada nu ieu mah cicing ngadoakeun bae. Ayo pemimpin atuh urang kudu aya atuh nu karieu mah lulu geus ngadoakeun bae. Mun aya lurah camat ka ieu mah kunci lawan kunci. Titah jalan dapur bae. Aduh, Gusti Allah. Boro-boro jadi wali titah tapa ka luhur gunung tapa ulah ngadegetan pilkada bage ku hararese. Boro-boro jadi wali zararuhu dileuweung nikmat ibadah ka Allah. Pajar teu berjuang padahal mah berjuangan we eta. Pajar teu berjuang padahal mah berjuangan nu cicing bae deuleukeun nu cicing bae. Masyaallah. Kadeuleu perjuangan. Daripada nu lelengkah ajur-ajuran sebab naon kabawa ka ditu kecuali teger nyana kena kabawa ka urang baik Golkar datang ka imah urang tundukeun sieun bener nya kalan Golkarna ulah meres ya ka aing kecuali gede ajur si Golkar ieu main deui sing ngadenge pokona mah aya partai Golkar singkirkan. Aing mah ka ustad jeung kiai doang. Aing ka lain ustad mah sabodo teh mah. Sabodo teh mah emang parantina ieu teh mah. Ieu nya kunya jeung ku ajur-ajuran ka hareupna Golkar mah jahat. Penjahat paling dominan adalah sia anu ngomong. Aing ke deui. Aduh, geus boga tetangga Golkar geus ulah dibatur. Pembunuhan di akhir zaman loba jasa. Sebab bibit pembunuhanana teu kira-kira gede urusan nasional, sekupna sekup kabupaten, sekup leutik deui sekup desa, sekup tatangga. Oh, kuari mah anu bakal nimbulkeun pembunuhan teh lain lalawora. Sebab naon timbul tina kahayang. Ulah-ulah keur carita di masyarakat rame nu barodo cacakan kiai bae ge. Lamun geus boga kahayang di dieu posisi aing ngajakan teu nurut ka posisinyana bentrok kiai jeung kiai. Mulai geus minimal adu omong kiai jeung kiai. Ngagorengkeun itu, ngagorengkeun itu, ngagorengkeun itu. Itu ge sarua lantaran teu akur jeung eta kitu bae. Kiai jeung kiai geus terapi, ai pejabat jeung pejabat mah silih gorengkeun parantina. Tapi kiai jeung kiai, masyaallah naudzubillah min dalik mantak tiiskeun hate, geus mah geus beta mah tinggal ditobatan ku ari ka hareup geus bae cara ricing. Lamun aya anu ngajakan gadinya ieu urang seuri we. Kajen disebut mah edan ge. Kajen teh. Edan tah naon kajen tapi salamet. Tapi selamat daripada ancul-anculan ieu moal beres kajian hukum ge nagara. Lamun urang milu agama nu hancur, urang mah bagian ngaji takribna bae, takrib pria. Senyana bagian sekupi, urang bagian pria takrib. Salametkeun rusak jasa kahare. Masya Allah, tadi pembunuhan, komo pembunuhan karakter, komo pembunuhan gitu, non karena pembunuhan karir, sabaraha puluh, sabaraha ratus karir pejabat nu dibunuh ku ari teh, anu lesu akibatna frustasi. Geus teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna akhirna nyanetani cicing dibunuh karirna. Nu endek bebeneran nangtungkeun kejujuran jeung keadilan saat ieu pasti dibunuh. Pokona mah kuari mah asal anu jujur dibunuh, asal anu adil dibunuh.
karirna mantap kurang doakan mudah-mudahan Indonesia tetap baik jaya tetap baik bagus nimbulkan pejabat nu jujur jeung adil masyarakat geus ngaharepkeun ayana kejujuran jeung keadilan sehingga orang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu Kanjeng Nabi teh bejakeun mah gul inni ala bayyinatin mir rabbi sanyana kaula teh aya di luhur hujah di luhur burhan di luhur dalil di luhur argumentasi di luhur pernyataan dalil mir rabbi ti pangeran kaula naon sia bentukna dalil sia man Al-Qur'anul Karim eta buatan sia pan kula mah teu pernah sakola kula mah teu pernah kuliah lah buatan sia tah tulisan sia pan kula mah teu pernah nulis numantak kula mah status kula mah ieu adalah hamba Gusti anu ummi teh artina teu pernah nulis teu pernah maca sebab lamun kaula ku hari osok nulis kaula sok maca ketika turun Al-Qur'an teh besi dianggap eta bacaan kula besi dianggap eta teh tulisan kula mah ummi maca teu pernah nulis teu pernah aya Al-Qur'an ya Allah kurang kumaha deui endahan wa kadzabtum anjeun teh ngabohongkeun ka pangeran kaula kukula dibejakeun bahwa kula utusan pangeran bahwa pangeran teh adalah hiji allazi khalaqas samawati wal ard dalilna bahwa kula ieu adalah utusan Gusti teh mawa Al-Qur'anul Karim nyata ta Al-Qur'an anjeun teh ngabohongkeun haitsu asyaqtu kok maneh ngamusyrik teu percaya geus dibere tah hujah-hujah teh tandingan Al-Qur'an ayo tandingan Al-Qur'an nu menge nu mantak Kangjeng Nabi dibere Al-Qur'an saat eta pujangga Arab teh jago jasa bahasa luar biasa bahasa orang Arab teh bilagahna pohara jasa akademis bahasana teh simpel orang Arab mah panjang ngatur panjangna sedang ngatur sedangna pendek luar biasa maknana itu orang Arab mantak ditandingan ku Gusti Allah dibere Al-Qur'anul Karim jawamiul kalim Kangjeng Nabi ditambah Al-Qur'anul Karim sok coba cak Kangjeng Nabi pajar buatan kula iraha kula maca iraha kula sakola pajar kula nulis iraha kula nulis teangan tulisan kula jeu teu aya anti kula mah tulis teh kurang Arab hayu kituna mah bener teh si Muhammad teh nulis henteu maca henteu tapi eta pinter jasa nya segala Al-Qur'an segala naon apa hayalannya anak gitu tetep bae teu percaya keneh mah Masya Allah yes tah mentak mahal jasa hidayah teh mahal jasa urang mah boroso ti rahim indung urang gede ngaji terus ya kata tangga ngaji urang mah kata tangga henteu dituduh henteu dianterkeun ku indung bapak urang sugan tad pangurukankeun anak henteu datang sorangan balik sorangan mayar tilok desa ruah bae teh kos kitu tah di daerah urang mah daerah urang teh kos kitu jadi ka ustad teh teu ngahargaan tapi ustad lah ku ikhlasnya tuh terus bae batur geus beli motor geus beli mobil ustadna mah masih kene imahna deuk rubuh padahal anak-anak sekeliling eta teh ngaji di dinya namun teu ngaji disarekan sia teu ngaji ka ditu henteu ngaji sia ka ditu padahal nganterkeun henteu nitah ka ditu mentak nganter ku ustad henteu tapi tetap nyana itu ngaji mah ngomong ngaji atuh sia atuh abah bae ka dulur ngomong segala ka abah mah nonton TV bae anakna ngaji teu bisa datang ka bisa maca terus datang ka bisa maca Al-Qur'an terus tuh sia ngaji ka ditu tuh mingguan dititipkeun henteu ngaji bae datang harinya tapi iman aya maha murah Allah maha jembar Allah maha segala-gala Allah budak teh ngatur wudu bisa salat bisa iman ka Gusti Allah bahwa Allah pangeran bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah teger ku ari mah tagar ku ari mah ka mana salat bae teh sia daek embung teu salat dibayar ku aing sia baraeut bayaranna 2 juta salat naon ieu ulah salat zuhur sia
boleh geus dicokot duitna doang gampang kodok zohor ieu berarti geus saya ilmuwan teh budak teh artina kodokna aya ilmuwan doraka mah doraka 2 juta meunang pan Masya Allah geus aya ilmuwan teh budak teh tuh jih lantaran hirup di lingkungan anu muslim atuh terus bae Islam babari urang teu hese capek nah ieu teh hidayah ti Gusti Allah mahal tah eta teh mahal eta teh nah ieu di Indonesia mah geus hampir kos kitu tah mayoritas tah alhamdulillah lain alhamdulillah leutik-leutik nah malah loba Kristen asup Islam Katolik asup Islam malah di tubuh Kristen Katolik Protestan loba anu arasup Islam ai dibere hidayah mah ku Gusti Allah. Kita mah mahal hidayah mah tah. Tapi dibalikeun ku urang aya anu lingkungan Islam asup Kristen naudzubillah min zalika min dicabut berarti hidayah. Nah ieu mahal hidayah ya Allah. Ya urang nu mantak daratan ka di aya hidayah. Di jero hate urang teh aya iman ka Gusti Allah, hayang nganyahokeun Allah nu sabenerna datang. Cicing kana pentak kalambon. Dengekeun itu keur caritaan Gusti Allah makin hari makin kandel makin hari makin tebal makin hari makin tuh cek Imam Ghazali teh mah mun sapi kuru ditungtun di sisian ulah nula deuleu ge ayo be tungtun sapoe 2 poe sabulan kempongna geus 2 bulan 3 bulan ulin tuh teu karasa urang ngaji minggu teu karasa barang dihitung teh waduh duit pakai meuli uduk gede teu karasa tah urang teh masyaallah nah iya mak bejakeun inni ala bayyinatin mir rabbi sanyana kaula maya di luhur hujah dalil burhan argumentasi buktina Al-Qur'anul Karim Rabbi ti pangeran kaula sok tandingan Al-Qur'an tapi geus kadeuleu kadenge Al-Qur'an teh kukula dibacakeun teh anjeun teh waqad kadzabtum ngan sakadar ngabohongkeun bae sehingga anjeun tetep bae aya dina musyrik nyekutukeun ka Gusti Allah teu percaya ka Gusti Allah. Awas Kangjeng Nabi lamun engke teu percaya terus makin hari teu percaya makin hari terus teu percaya bahkan ngagedean awas Gusti Allah mah maha galak awas Gusti Allah teh lamun engke geus timbul murkana siksa bakal turun ka ahli Mekah Kangjeng Nabi teh nyarita kitu tah ngomong deui Kangjeng Nabi dakwah hai ahli Mekah sing hade kaula adalah utusan Allah tanda kaula utusan Allah adalah diberi Al-Qur'anul Karim sing ada iman ka Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard iman ka kula bahwa kula adalah utusan Allah tanda bukti bahwa kula utusan Allah Al-Qur'anul Karim tah lamun anjeun narurut kabeh wahai ahli Mekah salamet dunia akhirat lamun teu nurut di akhirat disiksa moal kudu di akhirat di dunia keneh bakal disiksa awas cek urang Mekah teh eta si Muhammad terus-terusan ngomong kos kitu cangkeul emang ngadengena kamari mah ancaman ti sungut Muhammad teh ngan sakadar nita iman we ka pangeran nu teu kadeuleu tapi pada tuh kuari mah make jeung ngancam-ngancam sagala eta si Muhammad budak kamari ditangtangan ku urang Mekah deui Muhammad Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa'amtir alaina hijaratan minas samai aw itina bi'adzabin alim lamun omongan sia bener Muhammad andai kata omongan sia bener sok siksa aing turunkeun batu ti langit siksa atau aku berbagai siksa bae dek angin tah dek gempa tah dek lini tah dan lain sebagainya sok benerkeun omongan sia nang tangan jasa ahli Mekah Masya Allah eta kurang kumaha tah Kanjeng Nabi ngajak ti mimiti leuleuy lalaunan datang ka rada keras datang ka ngancam Kanjeng Nabi lantaran ku bangkawarah orang Mekah dileuleuyan mimitina ku Kanjeng Nabi teh sing hade ulah salah mangeranan
mangeranan maka Gusti Allah nu ngadamel langit serta eusina langit bumi serta eusina anu urang bakal balik teh ka ditu lalaunan Kangjeng Nabi nyana tetep bae lah mad ulah loba omong segala pangeran teu kadeuleu hese nyembahna hese sujudna hese mentana hese maning kanu aya bae. Terus Kangjeng Nabi naik deui singhana deui yeuh pangeran teh hiji alladzi khalaqas samawati wa ja'ala zulumati wan nur tsumma alladzina kafaru bi rabbihim tapi kafir tetep bae makin keras Kangjeng Nabi keras awas lamun tetep bae teh iman ka Gusti Allah murka engke nurunkeun siksa bisa-bisa dihujanan batu cak Kangjeng Nabi mulai Kangjeng Nabi keras cak urang mah kaman Aisyah edan jadi ngegedean kamari mah ku aing dianggap leng-leng doang ku ari mah Aisyah nanaonan sia geus disihir-sihir ku aing geus dianggap ahli teluh ku aing ku ari ngagedean edan sia degekeun ku ceuli sia man Allahumma in kana hadza huwal haq lamun teh mah Muhammad bener soba Gusti famtir alaina hijaratan minas sama turunkeun coba ayeuna babatut ti langit nang tangan jasa ahli Mekah awitina bi adzabin alim atawa kami siksa ku berbagai siksa kahayang pangeran sia Muhammad ambo tah meunang sapoe meunang dope kabagi jeung Kangjeng Nabi mana siksa mad lo ngomong doang mana siksa mana aduh eta urang lamun geus dikitu-kitu pan nyeri jasa aduh Kangjeng Nabi teh padahal Kangjeng Nabi paman dititah ngomong gitu ku Gusti Allah pernah jadi pelecehan ya Kangjeng Nabi malayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha mimiti lalaunan nang nita Allah naik seetik nang nita Allah make ngancam nang nita Allah prakuari kapanggih deh mana siksa mana itu Kangjeng Nabi ngabalieu tetep bae itu siksa-siksa lain ti kula teman ti Gusti Allah bejakeun atuh ka pangeran sia bejakeun ayo mana aing geus tadah jasa ieu hayang dira turun batu Widih, itu sih bangka warajasa Pak. Masya Allah, Gusti Allah ya Allah. Itu baheula teh kos kitu teh baheula teh kafir Mekah. Kuari. Aya sesemperan anak ka Cikupa. Ka Bojo. Ka ditu ke Belaraja, ka Sepata. Asal kemis teh diliwat. Ya Allah, ya Rabbi, orang Mekah ku tolol-tolol teh. Bahkan sababara kali kapangiman man kadieu sia dek dakwah deui teh henteu sa pangeran sia moha Gusti Allah sia utusan Allah tanda sia bahwa utusan Allah Al-Qur'anul Karim lamun aing teu iman ka pangeran sia jeung ka sia siksa ayo ge turunkeun siksana geura turunkeun geura akur aing geus ngarobrol jeung kabehan teh hayang geura disiksa pada teh edas jas eta ngomong teh aduh masyaallah lalaunan ngenyentuh kana hate deg bae setruk bisa mun urang mah eta kos kitu ya Allah kumaha eta turun ayat ti Gusti Allah bejakeun mat ma indi ma tastajiluna bi inil hukmu illa lillah yakussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Wahai para ahli Mekah ku kaula diajak bener aranjeun kabeh teh mangeranan teh ulah salah titah ka Gusti Allah. Iman ka kaula bahwa kula teh Rasul Allah tanda bahwa kula ieu adalah Rasul Allah adalah Al-Qur'anul Karim di jero Al-Qur'an teh ieu komplit di berbagai masalah jeung hukum. Dongeng-dongeng nu baheula araraya kabeh dongeng nu gararaib araraya kabeh dina Al-Qur'an mah nyaritakeun tentang nabi-nabi rasul-rasul aya dina Al-Qur'an mah dek acara nyaritakeun politik aya dina Al-Qur'an nyaritakeun perekonomian aya dina Al-Qur'an nyaritakeun perbudayaan aya dina Al-Qur'an nyaritakeun teknik aya dina Al-Qur'an komplit kabeh Al-Qur'anul Karim tah tanda bahwa kula ieu adalah sebagai utusan Allah. Kemudian anjeun ieu nang tangan kana siksa kuling mah nyaritakeun siksa sate ti Gusti Allah abe anjeun iman ka Gusti Allah cak Gusti Allah coba ancam
bahwa ahli Mekah teh mun teu iman bakal diturunan siksa kula mah lain ti kula ti Gusti Allah. Ajuk mana nitah gegeraan ku ari ma indi ma tastajiluna aya tetep dikuring mah siksa anu kumaneh dipenta gegeraan maneh menta gegeraan siksa kuring mah teu boga siksa nu boga siksa mah Gusti Allah. Inil hukmu teu aya hukum mah illa lillah kecuali Gusti Allah. Adapun dek nyiksa dek henteu na mah kumaha Gusti Allah kula mah kuring mah ieu ngomong teh dakwah teh dititah ku Gusti Allah datang ka ngancamna ti Gusti Allah. Adapun maneh menta ka kaula ancaman jeung siksaan ma indi tasbatas tajila teu boga kuring mah teu boga siksa hanya nyampaikeun doa hayang gegeraan ti kuring teu boga. Inil hukmu illa lillah teu aya hukum kecuali Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah yaqusul haqq Allah anu bakal nyaritakeun putusan-putusan bener putusan-putusan hak yakdi Allah nu bakal ngahukuman kana hukuman-hukuman anu bener wa huwa khairul hakimin. Gusti Allah nu bagus-bagus anu ngahukuman guys urang tungguan meh ti Gusti Allah bakal dikumakeun ke ditah kitu bejakeun Muhammad gol law anna indi ma tastajiluna bihi lakudiyal amru baini wa bainakum. Bejakeun Muhammad ka ahli Mekah lamun teh mah ieu siksa aya di kaula kemudian dipenta ku aranjeun kula dibere kakawasaan ku Gusti Allah bisa nyiksa geus badin kekeun laku dial amru hayang disiksa ku batu hujanan batu hayang digempakeun gempakeun hayang disunamikeun sunamikeun laku dial amru lamun kula dibere kakawasan malah geus disaiksa ku kula lantaran siksa mah lain ti kura ti Gusti Allah atuh kumaha Gusti Allah bae eta menyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah wallahu a'lamu bizzalimin. Gusti Allah anu maha uningakan nu zarolim kabeh nyanggakeun tah ku Allah da disiksa-siksa ku Allah henteu tah urusan Allah ngan kula mah dititah nyampekeun ku Gusti Allah nyampekeun sampekeun ka andai kata teh iman bakal disiksa ai kula nama teu boga siksa jika mati Gusti Allah beuh lamun jelema dibere ku Gusti Allah kewenangan yang nyiksa asan komo mun diberena ke bangsa bupati atawa calon bupati pilkada wah ieu nurut ya ka aing ieu mah ieu rombongan ieu nurut sini yang nurut sini mau diapain ini mau disiksa sama gua ndek du kebakeun diturun paku nu loba pakuna jangan bangun lain ya mah dek diturunan siksa seuneu di luhur wah lamun bangsa kandidat dibere siksa loba nu disiksa jelema asal teu nurut siksa asal teu nurut disiksa atau gubernur dibere kewenangan nyiksa walah luar biasa geus beureun di ditu dibolom di ditu digaledekeun di ditu sunamikeun di ditu dibotongna digarendutkeun kumaha nyana bae geus pokona mah mun aya jelema atawa aya kiai dibere kewenangan untuk nyiksa atau kiai Golkar malah baru disiksa beneran ku kiai Golkar wali aya nu dibere kumaha kahayang wali ngan nyanana pan geus deudeuh jeung nyaah pan wali teh deudeuh jeung nyaahna luar biasa ka jelema batur eueuh nu hudang ti peutingnya nama hudang batur mah ngadoa teh jang sorangan wali mah jang umat ndeu kumaha nyiksana jawali mah di sanjungnya nama sakitu bae sugan haju ngagedean irungna jah henteu di alam wali mah biasa bae dicaci dimaki biasa bae nya nama seakan-akan okos berhadapan jeung tangkal kayu bae da tangkal kayu mah tilok ngomong tilok naon paling ge rekot bae kena angin nah ieu jelema teh ngalem ka wali mah teu igeg ayeuna ngomongkeun ka wali teu igeg biasa bae malah ngadoakeun deuk kumaha nyiksana tuh aya nu mustajabud da'wat dipasrahkeun ka anjeun wahai wali cek omong somprang nama besi aya kaum mana nu deuk disiksa cek Gusti Allah aing nuturkeun anjeun sok geura ngan walina moal daekeun atuh batal jadi walina engke malah ngadoakeun Gusti eta mah nu ngomongkeun ka abdi karena teu nyahoeun bae hatena pang nuduhkeun Gusti ja Gusti nu mutlak boga nuduhkeun mah pang tuduhkeun supaya nyahoeun ka Gusti keun bae ai ka abdi nama asal ka Gusti bae nu mata ku wali mah aya nu ngomongkeun kiai
Kiai ngomongkeun ye nyana mangadua mudah-mudahan dipanjangkeun umurna Gusti eta kiai anu ngomongkeun ka abdi teh mudah-mudahan dibere teteg lantaran abdi titah dakwah teh pan ngajakan ka Gusti jak kiai itu ge ngajakan ka Gusti apan abdi teh titah nitahan salat ka Gusti pan kiai itu ge nitahan salat ka Gusti pan abdi teh dititah nitahan nita puasa ka umat teh ku Gusti pan kiai itu ge nitahan abdi ditahan ngazakat ka kaum ti Gusti itu ge kiai itu adapun kiai itu gregeteun ka abdi nafsuna tama andai kata nafsuna keur eueuh nya ge pasti moal bendueun ka abdi urusan bendunya na eueuh masalah nu penting satungtungnya ngajakan ka Gusti abdi ngadoakeun deuk kumaha pan ai kiai urang lain ngomongkeun teh ku baledeg kitu tuh awas tak kiai teh ngomongkeun aing geus bakat kami batur teh ngomongkeun sakitu bae disanjung tak kitu malah ngadoakeun tengah penting teh aya khusus ngadoakeun jelema-jelema anu nyerikeun ka dirina Gusti aya jelema nganyerikeun ka abdi jeung ngomongkeun ka abdi mangan manehanana ibadah ka Gusti eta mah pangnuduhkeun bae abdi mah karunya kanyana nu manta karunya lantaran mun nyana terus bae ngomongkeun ka abdi atupan tahajudnya na kacokot ku abdi nyana ngomongkeun abdi bae atuh duhanya na jujung kelantur pan kacokot ku abdi Gusti karunya abdi ka nyana pangtuduhkeun tengah penting teh lain menta hayang kabeuli sekupi lain hayang menta loba umat lain geus bae satungtung kabehan ngaluhurkeun agama Gusti ieu mah geus bae pangnang tayungankeun Gusti moal aya siksa-siksa atuh lamun wali haju ngadoa menta siksa batal atuh kawalianana ih pati tangangon jelema angon jelema teh besi kurang dahar bere dahar besi kurang nginum bere nginum besi mapal tuturkeun mapalna jeung sia saruana bloon teman tuh sok lempeng-lempeng nah anu mantak eueuh siksa teh paling ge engke dibere ku Gusti Allah kos di zaman tsunami Aceh hiji kiai begitu peminggu ndek didatangan tsunami subuhnya ngadoa ka Gusti manta salat subuh teh seakan-akannya teh titah kaluar bae ti dinya titah kaluar bae ieu teh kos aya nu nitah bae titah kaluar hese gasat pas salat teh gegeuraan bae kaluar mun ditanya saanu teh wallahu alam ngan seakan-akan aya anu nitah gegeuraan bae kaluarnya na pas kaluar jegur tsunami tah eta kakaraknya na tercengang iyalah kakawasaan Gusti Allah tas gadoa teh tas salat subuh teh kos nu aya nu nitah bae tah paling ge kos kitu engke diberekna teh ku Gusti Allah teh nah iyalah jadi bejakeun ku anjeun Muhammad kula mangan sakadar nitah doang gitu ka anjeun iman ka Gusti Allah iman ka kaula bahwa kula utusan Allah tanda kula utusan Allah adalah diberi Al-Quranul Karim adapun soal siksa tidak ku Allah supaya anjeun ariman ka Gusti Allah adapun haju dipenta kula siksa-siksa ku anjeun ma tastajilun ma indi ma tastajilun andai kata kaula ieu diberi kewenangan siksa laku dia al-amru niscaya ku kaula disiksa kan kula teu boga cak Gusti Allah urusan Gusti Allah maha uninya ka jelema anu zalim nyangakeun palingnya nyanggakeun sanajan kuari ge Gusti nilai umat manusia teh jakarari jasa tapi pan ieu teh gerak Gusti ngan gerak Gusti teh pan Gusti mah ngahayukeun adapun ikhtiar nama panti umat hasil ikhtiar manusia jelema kos kararieu abdi ngadoa Gusti ieu mah mudah-mudahan dibere pituduh jelema nu di kalerna nu di kidulna di kulonna di mana saantarona nyanggakeun ka Gusti sadaya-daya anu mantak lamun aya kiai haju embung dakwah padahal nyana teh dititah dakwah elat doraka kiai tah lamun kiai teh daekeun nuduhkeun doraka mantak hayu bae ngomong kiai mah ngacaprak wae geus ketika diundang ngomong ketika diundang elat ieu mah maneh ayo ngomong hayu bae aya kiai di akhirat teh bagus jasa 30 tahun kiai berang penting ibadah baik ka Gusti Allah 30 tahun sanggeusna nyana terus tadi ngawuruk kemudian dakwah sakabelah dieuna nyana teh embung 30 tahun berang jeung penting ibadah jadi ti 30 umur 30 kuari umur 60 jadi nyana ibadahna sorangan bae di kamar
tas maut begitu maut manehanana di jero kuburnya disiksa bae. Yuk jangan ngadoa ka Gusti menta Gusti pan abdi kurang kumaha mimiti abdi ngaji kemudian abdi dakwah ka belah dieuna abdi teh ibadah ka Gusti hayang ngabaguskeun diri abdi ka Gusti pan abdi atuh ieu disiksa cak Gusti Allah sia bisa ibadah ka batur di sisi sia tah aya jelema nu teu nyahoan rukun wudu ku sia teu ditoel-toel di sisi sia belah ditu aya jelema nu teu nyahoan rukun salat ku sia henteu dititah teu didakwahan di sisi sia belah ditu aya nu ngadahar riba ku sia teu ditoel-toel di sisi ditu aya nu zina teu nyahoan ka hukum haramna zina ku sia teu didakwahan sia teh mementingkeun diri sendiri bae ka aing sedangkeun aing teh panyeun manusia teh jang khalifah sebagai khalifah teh pan kudu ngajakan nuduhkeun mana nu bener mana nu salah tah kulantaran sia pedulina jang diri sia doang ku aing soal amal-amal sia mah dihampura naon ditarima tapi sia teu ngadawahan batur ku aing disiksa. Masya Allah tah nu mantak waliullah teh nyeun tongtrong teta tongtrong teh tazak saksi teh mantak ulah dieueukeun teh tongtrong sore isuk nongtrong sore isuk nongtrong sore isuk nongtrong poe minggu ditong tong 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 nah engke lamun di sidang pan di akhirat begitu malaikat ndek nyiksa nanti dulu apa-apaan ini cak malaikat kamu mementingkan diri sendiri tiap pernah ngajak orang lain siapa bilang enak aja iya pernah mana tuh tulisannya eta tongtrong tanya tongtrong mantap tongtrong dihadirkan siap iya bener jadi saksi abdi ngajakan naon si saksi naon abdi ngajakan masyarakat kumaha carana ditabuhan abdi ku kiai teh tas subuh nongtrong tas salat zuhur nongtrong tas salat asar nongtrong oh beda tongtrong jeung di desa lain deui di desa gak ya tongtrong lain deui tah mah nongtrongan rangda tah mah lain deui baheula tah mah tongtrong di desa teh tongtrong baheula mah di desa kuari mah eueuh. Nah jadi tongtrong teh sebagai saksi geus lamun aya masyarakat Cilongok anu teu bisaeun salat engke ngadakwa ka kaula kukula moal dijawab tongtrong maju jawab Gus ya mantap kulana mah teu tenang bae mah salamet nya terus boga tongtrong tah eta sebagai saksi masyaallah mantap hayu bae urang dakwah sabisa-bisa urang bagi kaum santri kaum ustad kaum kiai sabisa-bisa ngajakan komo urang keur kapake mah lumayan yang sameuli-meuli baneun ya kabelah ditu ganti ti Avanza ka Fortuner ieu mah siksaeun deui bae tah kiai nu kos kieu mah si mah lain dakwah tah mah ada kehadiran dapur bolon. Ya Allah ya Rabbinya namun urang nyaritakeun urayan-urayan hadis Kangjeng bagi jelema anu bisa dakwah kemudian teu dakwah awas disiksa ku Gusti Allah ngan dakwahna li ilahi kalimatillah lillahi ta'ala wa indahu mafatihul ghaib wallahu a'lam